Walah. Wah, jebru. Hampir halus tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube dimanapun berada. Semoga kali ini ada dalam keadaan sehat walafiat, dan jikapun ada yang sedang sakit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikannya dengan kesembuhan dan disertai dengan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Sahabat YouTube, kali ini saya sedang berada di tempat permainan kolecer. Kolecer adalah sebuah mainan yang paling populer di wilayah Sunda karena merupakan mainan yang ditemukan di berbagai wilayah Sunda. Mainan ini ditemukan bukan hanya oleh anak-anak tetapi juga oleh remaja sampai masa dewasa. Di Kabupaten Tasikmalaya ditemukan kolecer yang panjang mencapai 6 meter ya. Dan di daerah ini pada musim angin hampir semua orang memasang kolecer, bahkan banyak tempat yang dinamakan pasir kolecer, yaitu bukit tempat kolecer ya. Seperti ini nih, merupakan sebuah bukit dipakai tempat kolecernya warga-warga sini ya, dimainkan di wilayah ini. Para penduduk yang bekerja di luar wilayah biasanya pada saat musim angin atau musim kemarau pulang dahulu untuk memasang kolecer, seperti Bang Ikin ini nih yang sedang menaikin kolecernya ya. Saksikan sahabat keseruannya seperti apa ya. Dengan temui hoy. Siap surak sakedeng deui. Amparkeun sama kopi hideung tinyu. Geus ieu mah tinggal lalajo. Nalianana ge ieu mah make tenaga ahli. Awas khusus. awas. Ieu kameramen loba disingkahkeun ieu. Berarti kieu dangdanana teh. Sampai setohaga mungkin. Tadi tek burung bunga. Suka dukanya sahabat ini udah naik, udah dipagehan, udah dibakutet, datang angin tidak muih. Rasikona diturunkeun deui ya teh. Tuh rada muih saeutik. Kita saksikan sahabat keseruannya ngadu kolecer, Elin ngadu kolecer ya mah ngaben. Tak kieu tradisi kampung lamun di mana-mana datang usum halodo. Sok ngayakeun kieu ya. Ku koleceran. Itu Pak Ojak masih keneh magehan deui meureun bisi ngamuk kolecerna. Gitu tuh mah euy. Eta nu matak ngeunahna bari nginum kopi teh. Kopi udah nges datang dah. Kopi jarum coklat nges datang. Nah, ini nyenak ya. Yuk. Moal kagok. Nuju nasak ieu mah jat, pulang nama. Yeuh, ngerok sepik deui Jadi joget bubututan ya. Ampang. Wah, apang beli.
Yung normali kayo itu tuh. Kayaknya mantanya. Tah. Aduh, anjir. Woo. Tarik dah itu. Ngan lamun kabelah dia, anggar di kamar itu dia berat ngajak. Sebenarnya tanah gitu. Tah. Aduh. Lain asa kakaraeun ieu teh ayeuna nya. Pamanang ngomekeun dia. Ya ngomekeun kamar itu teh nyeunak kita. Aya nyeunak dua poe teh. aya tempohna ayeuna mah euy. Sabari angin gede manglepek kita. Anginna leutik. Alah. Ada saeutik deui ieu mah. Saeutik deui ka mah. Kurang kieu tah. Montong jajatin kurang lulus. Hah? Ngagawar. Tanah kurang panjang, ka meter deui we. Kurang kieu, kurang ngejepret. Bukanana jat ngan dijog. Ngan sakieu mah geus boga nilai ieu teh. Ngan gantal ponok ieu mah. Ngan ieu teh teu miceun angin dina akhir. Emang heueuh bareng. Teu miceun angin dina akhir. Moal mah cenah, tong dipikeun antap. Terus sagaringan mah. Gantar jat kurang jangkung. Ieu teh can bisa miceun angin kolecer teh. Kagok angin. Da masing angin gede ge geuning teu muih nu bisa miceun angin mah. Kan emang geus ngaretek mah alus, ngagawar. Alah, anjir. Tinggal koletrak ya teh. Ulah diomekeun deui jat, ngagawar anjing diomekeun deui mah. Tinggal ngoletrak ya teh. Ah, yang angin gede mah ngelepet. Nah. Ayo ada ngerenganana we deui Allah. Angin-angin teuing nu puguh mau jajatnya. Kancang. Ayo geus ngilikan tempat di ditu rek dipindahkeun eueuh angin. Cokrah. ya. Datang lagi sahabat itunya apa itu Angin cepu. CS kolecer. Satu orang lagi. Jadi ini udah ada berkumpul 1 2 3 6 orang. Katuka ka buntutna mah geus kuing ge katungsungna mah. Kurang disimpringkeun. Tah sarua jeung nu pantam, salengkangna teh ieu geus pantam salengan leutik. Sarua jeung itu jeung uing. Ngan minimal ieu geus aya tingalikeunana kolecer teh ieu. Tuh mun kabelah dia mana dengan gibeg mah ya si muih eta ginggilir teh. Batu rata tungsungna. Pan eta tah. Cek aing main nu kanal nih tungsungna. Kanal anu sagede kieu atuh mana muntung teh. Katungtung kanal kitu teh bisa mawa teu ulang muih teh. Babari nginak nu teh beberat. Kurang anginna euy. Dibere jangkung mah gantar singkat. Kana deui we. Bentara we. Pinahkeun semet kokol atuh sekali deui. Sok kuang angkat semet kokol. Nah, enak nyendak ya. Kagok wae ngelewer nginakeun teh tarik. Ini kan mus. Hampir satik deui. Hancang tadi napa enggak? Tur mah anginna kagok. Satik deui tinggal malang ya teh. Malik tah mikeun beungeut. Tah eta aya. Ngan kurang eureun. Kurang ketalincang saeutik deui. Ya ku aing teh asik geus dikeun tarik teuing. Geus teh geus tong diroban mah geus. Saeutik ya teh. Diroban. Ngarah lila ka muih. Ya teh geus sabaraha kali nurunkeun? Moal jaring mah. Geus 2 kali nurunkeun nepi ka kieu teh nya. Kan hancang tadi. Itu uing, itu omekeun nu kosolengan, saya 5 kali baja. Sebenak mah eleh ieu ge. Itu mah geus 5 kali turun can 5 kali turun itu can kieu nya. Penasaran itu sakali deui. Enggak cenakna mah batan ieu, kolengkang. Oh. Penasaran sakali deui mikeun. Ieu ge sakali deui cek urang macan malang ya teh. Bukan tanah bergena nanti kalincangna. Saeutik mana mikeun urang mijat. Tungtung gue. Oh, jadi gede teuing talincang ya teh nya. Oh, bareng Bisa jadi. Heeh.
Kita lamun mikeun kalincang setik 5 ngaliuk ke arek muih teh. Eureun heula. Ngaliuk. Hampir ngapreknya. Anjing geus bisa ngasih ya udah di alon Apa nu puguh teu ueung hancang. Ente eta dua balik dewe ngamplas najat. Moal Moal aya ukur ku amplas mah. Moal. oh nya aya ngewer. Tuh, ya mah jadi lamun kalincang pikeun moal. jadi ya teh gede teuing langsam. Gede teuing anjing nanti pada kieu tuh. gede teuing talincang nya ya teh. Jadi cepet. Mana nu lenglang memang dia. Bisa ya ditaikeun hiji deui ngan diponekeun anak. Mun kata aja bisa. Dibokot kita itu huyum atuh. Nah, iya lamun sakalain albiso, mana albiso. Bisa mangabeledag. Ieu na jengkol he janggana. Teuing. Tuh, satik deui tinggal eureun ya mah. Bisa kaberegamin bisa ngagawer kalincang. Moal. Moal ngagawar mangan ngan cepet. Taikeun itu ketika itu TKW. Jongklok itu. Cepet teuing muih. Capek